Assalamualaikum. Sampurasun. Alhamdulillah dina ieu waktos Bapak bade ngalejengkeun bahasa Sunda tema kedua hirup sauyunan nu materina kalimah aktif jeung kalimah pasif kanggo kelas genep. Pengertian dan contoh kalimat aktif dalam bahasa Sunda. Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna migawe hiji pagawean. Artinya, kalimat aktif kalimat yang subjeknya mengerjakan suatu pekerjaan. Kata kerja aktif biasanya diawali dengan rarangken n, m, nye, atau nga. Kalau dalam bahasa Indonesia imbuhan me. Contoh, hiji, Ujang meuli buku jeung patlot di warung Biuyu. Ujang membeli buku dan pensil di warung Biuyu. 2. Ucing ngegel cucuk lauk. Kucing menggigit duri ikan. 3. Ucing ngudag berit ka pipir. Kucing mengejar tikus ke samping. 4. Hayam macokan remeh di buruan. Ayam mematuk sisa nasi di halaman. Salajengna, pengertian dan contoh kalimat pasif dalam bahasa Sunda. Kalimat pasif nyaeta kalimah anu jejerna kakeunaan ku pagawean. Artinya, kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Objek kalimat aktif berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Contohnya, meuli jadi dibeli atau membeli jadi dibeli. Kata kerja pasif biasanya ditambah rarangken di atau imbuhan di. Contohna, hiji, buku jeung patlot di warung Biuyu dibeli ku Ujang. Buku dan pensil di warung Biuyu dibeli oleh Ujang. 2. Cucuk lauk digegel, duri ikan digigit. 3. Berit diudag kucing ka pipir. Tikus dikejar kucing ke samping. 4. Remeh dipacokan hayam di buruan. Sisa nasi dipatuk ayam di halaman. Salajengna tugas atawa pancen tuliskeun 5 kalimah aktif jeung kalimah pasif. Saki wae pangajaran ti Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.